kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran nah mesti ieu mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal aja potongan lain santri teh mah tuh penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di gitu alun-alun ayah pengajian nu make gitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Kibalat ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid ulama digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek ulah ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug 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 dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah kadieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia lain kadieu nahan kudu tas kerasna nyala boro dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat lumpah kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek gue bahaya harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah aya make kebaya hejo ayo orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cah klepak tok getihan huluna paeh tak orae teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul juman jadi dia pasti ini urang tuker cekna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin
Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco. Ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah batur mah saya teh jeung pada manusia. Ieu mah di nagara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama teh. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Iya kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK na aya. Masya Allah presidenna ini ke Kalimantan ada. Eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Ye, ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta perang imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama. Silahkan mama supaya ngimam mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Tah
terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus ade Kiai Haji Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teh mantu penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Gimana? Ieu mah aya deui tak kiai. Kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean. Selenting-selenting aya ramean teh henteu melu. Barang balik isya. Digerokeun, kasih digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih. Kula ieu pondok sepi amat. Eueuh hiji-hiji aca. Aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid. Kula mah digerokeun ku mama. Nah, isi sepi-sepi teh cekula ieu. Asuh. Turun deui. Ya sepi. Turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30. Sebelah ka kamar sorangan. Aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek. Digedrog dug dug dug. Alhamdulillah. Aya batur aing. Ka dia sia asup. Rada kenceng dug 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 ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug 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 jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu langsung tas kerasna nyana meureun dug 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 buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat lumpah kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek gue bahaya harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing ge ieu ai kunaon muncul di handapan tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggup ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lumpat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sajeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon kadang kieu dibekem aduh kebal diteukeun terus bae ditangkep ku nya teh atuh pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang da ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100%
Nanti kan itu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9. Mana Siti Kolpunia kayak gini Noel? Iya. Ayah kayaknya, ayah nama santren kan. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya. Kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tang ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di paehan teh kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai